Mikawanoh perkara drama kecap drama asalna tina basa Yunani dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Nurutkeun kamus LBSS drama nyaeta hiji carita sandiwara nu matak sedih jeung dua carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Cindekna drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan. Pagelaran Drama di pasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar, nyaeta hiji wangun. Dina wangun oge aya lancaran jeung ugeran. Nu kadua pamelaranana. Pamelaran dibagi menjadi dua, nyaeta lisan jeung tulisan. Dina lisan oge aya banjet, longser jeung sandiwara. Ari dina tulisan aya naskah. Ari nu katilu sumebarna. Sumebarnata dicipta dumasar carita nu geus nyampak jeung dicipta dumasar kana kahirupan di masyarakat. Secara lahiriah dina wujud karangan drama aya hal-hal anu geus maranti, di antarana partelan palaku, nyaeta pambagian palaku dina drama. Terus aya babak jeung adegan, nyaeta pergantian babak nyaeta pergantian adegan. Terus aya canran dina awal babak, nyaeta keterangan awal nu aya dina naskah drama sameme asup kana carita. Terus aya paguneman, nyaeta obrolan antara dua jalmi atawa leuwih. Prolog jeung epilog. Prolog mangrupikeun bagian anu utami tina naskah drama nyaeta kalimat pambuka. Samantawis eta, epilog mangrupikeun bagian panutup tina karya sastra anu fungsina pikeun ngarebehkeun hakekat carita atanapi nafsirkeun maksud karya ku palaku dina tungtung carita. Takrama mintonkeun drama. Pagelaran drama atawa teater didrojong ku sawatara unsur, di antarana pamaen, sutradara, produser, penata musik, penata panggung, penata kostum, penata lampu, penata rias, jeung seksi-seksi kapaniatan sejenna. Mun urang rek ngagarap pantonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu nataharkeun hal-hal ieu. Nu kahiji, nyusun kapanitiaan. Nu kadua, nangtungkeun para pamaen, sutradara, jeung jadwal latihan. Nu katilu, unggal pamaen kudu latihan vokal, lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang. Nu kaopat, unggal pamaen kudu latihan ngolah paroman jeung rengkak. Nu kalima, dina prugna pagelaran kudu kompak tur tartib.